Si kemana itu bungaok? Jauh-jauh teh yang ulin teh. Lain jauh setiap panti tadi ganangan piduitan sana meni lieur aing. 666. Aing jeung mana-mana urusan kemajuan, heuh we se duit deh aing meni kalau kajangar. Kalau capek bungaok, diuk aja dia ya. Mikir heula atuh teh saeutik. Loba cicing. Kan usaha ya kumaha sih teh teu boga duit 1000 acan. Dengan zaman ka mana? Aing juga lieur. Mana bagus puguh hirupna ge lieur hayu teh kira aya kamajuanna aing lieur deui. Lieur aing bareng jeung mana beki lieur keur mah aing lieur. Balik we ah. Ojor lah teu. Tepung sia aing mah. Kalau yang kieu ye hulu aing. Aya nu nginjem duit atuh. Liar we heula lah. Neng, awi heulanya. Kenapa? Tuh meni buru-buru banget. Beuteung ya ngerecek. Emang habis makan apa? Teuing tadi teh kupat tahu. Ya udah tuh. Tapi nanti kesini lagi ya. Ya. Ya udah, hati-hati di jalan. Ya. Yuk. Ya. Ini turukun kesel. Ulin. Wah, nanti nyeri beuteung we. Dari mana, A? Ih. Kenapa pegang perutnya, A? Nyeri beuteung aing ah. Sakit. Ditulungan. Oh, ini teh. Ih. Lajen aya nu ngagoda. Gitu aing mah ih. Power. Aing. Derita. Aya aki sugik. Sugan we milik jeung rezekina Kedah nempo wajahna mah rada seger. Jigan mah keur bebenangan euy. Aki. Meni seger. Seger-seger. Pasti aneh anu mah. Urang keur bingung Ki. Bingung naon? Itu Ki. Dulur urang keur gering. Naon urusan jeung aing? Dulur mana nu gering? Ya kitu teh meureun Ki, urang teh dipertemukan jeung Aki teh supaya orang teh bisa minta bantuan ke Aki gitu. Beda cenah cek beja batur Aki teh keur jeneng. Perlu basagala. Eta mah anggapan batur eta mah. Ih lain anggapan-anggapan Ki. Ieu mah serius urang mah. Dulur urang. Kana intina sok kabamara. Urang teh bisul. Bisulna teh cager-cager enek dirawat di rumah sakit. Urang teh boga duit, urang hayang nulungan. Nyemeureun ayeuna urang pas ka dieu, papanggih jeung Aki. Aki keur aya di luhur. Wayahna teh urang bantuan Ki. Bae sok sabaraha bae. Mun bisa mah 1 juta ge butuh. Kun bae sakitu genan, bisalah sakitu genan bisa dipake. Aing masal tong lila aing mah bae. Moal atuh Ki, ke kurang diusahakeun eta mah. Yang penting mah ayeuna we cumpon. Mun minggu-minggu ayeuna dibayar, ku aing dibayar ya duit ge pas-pasan. Tenang Ki. Moal leuwih ti saminggu. Aya Ki. Ai 1 juta mah. Bener Aki euy bagja. Oba duitna. Lah satong lila pokona mah. Iya dibungaan ulah. Teu kudu dibungaan. Aduh Aki nuhun heueuh. Heeh. Sing beuki kapanggih hirupna nya Ki. Tong lila bener tah saminggu. Moal leuwih ti saminggu. Heeh. Yapnya Ki. Assalamualaikum. Salam. Ajan panggih jeung disengklek ajan nginjem duit. Aing keur susah mah nyokamarana. Aduh na ieu mah kitu ieu duit sakieu deui. Aing boga duit nama 1 2 geus dihitung pa tadi teh 1 juta. Beli naon nya? Aing meuli cai hayang abok anjing ieu rokok geus pondok. Teu lepel ke moal dia aing sabungkus. Cek urang ge anu pentingna bisa carita. Pan ieu menang rezeki. Bayarna kumaha engke neangan dehon deui lah. Si jiwang sugane moal lila euy duit teh. Dipake sukan mah. Akhirnya sampai juga. Aduh. Mudah-mudahan Aprilnya ada di rumah.
Teh, Aa, mau kemana teh? mau ke April. Aa mau kemana? Mau ke April? Iya, mau ke April. Oh, Ada nggak ya Aprilnya? ada tadi mah. Oh iya. Teteh ketemu Aji Wong nggak? Ajiwong, udah beberapa hari nggak ketemu Ajiwong. Emang ada apa? Enggak, tadi sih pinjam duit katanya saudaranya sakit. Oh, Iya. emang pinjem berapa? Nah, nggak besar, cuma 1 juta. Oh, Tapi janjinya nggak lama. Ya udah sok atuh. oh iya, Ya. iya. Yuk. Assalamualaikum. April. Waalaikumsalam. Ada teh. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita ngobrol di luar aja yuk. Kenapa nggak di dalam? Gerah. Biar ada angin-angin spoi-spoi Mau gitu. bikin minum gak? Udah nanti aja lah. Harudang. Iya. Dari mana mau kemana? Sengaja dari rumah ke sini karena resel di sini. Udahlah pingin ngobrol-ngobrol sama April di sini. Iya. Berapa lama sih kita nggak ketemu ya? Udah ada kali 2 bulan. Kenapa? Atuh mending nggak kesini? Makanya kemarin kan ada kerjaan di luar. Makanya Iya. sekarang mumpung libur kita jalan-jalan kemana aja gitu yuk. Ayo. Gak ada teman sih soalnya. Kita nyeblak aja. Boleh nyeblak Iya. di tempat biasa yang dulu ya. Boleh. Tapi nanti dulu deh. Masih panas. Iya sih panas banget ini. Gerah tahu. Ini panas banget. Mau bikin minum dulu nggak? Udah nanti aja lah gampang. Ngomong-ngomong belum nikah lagi. Belum. Aku masih betah ngejanda. Terus gimana tuh kalau mau udah lama menjanda kayak gini? Ih, kayak nggak tahu aja deh. Kan aku mau beli Beli apa? itu. Ya tuh sama kayak gitu mas. Sama juga. Aduh. Apa tinggalin Ih, kirain cuma aku aja yang pakai itu. sama Iya. HP Kak Kantun Ih, di mana? dilebet tadi pengenaknya. Ya udah, sebentar ya. Yang selempak. Masa? Heeh. Anjir keceplosan aing era. Ini apanya? Aduh. Pakai jangan keceplosan deh. Padahal tadi aku udah bilang aku pakai alat. Era tuh jadi. Ini HP-nya. Ayo etan. Nanti aja atuh. Ih, kamu mah. Apa? Nanti kalau ada si Aji Wong, KHD. KHD kenapa? KHD kenapa emang ya? Bisa nginjem duit. Minjem duit. Heeh, jika nuker butuhin duit tadi teh. Oh emang minjem sama AA? Heeh, minjem tadi itu. Tapi mau lila cina seminggu. Oh gitu. Heeh. Masa sih Aji Wong pinjem uang? Nggak tahu atuh dulurna gering cina di rumah sakit. Oh iya ya. Aku hari ini belum ada ketemu sama dia. Beneran. Iya nggak ada. Ya udah ya, pulang dulu. Jadi beuteung ya no tadi. Belum Belum. Yuk tanya. Ya udah. Yuk. Masa sih Aji Wong kayak gitu ya? Ya katanya tadi aku juga ketemu sama si A tadi. Kayak mana? Barusan. Oh, bilang apa? Saya Aji mau pinjam uang cina 1 juta. Masa sih? Tapi udahlah itu mah urusan mereka. Udahlah teh, itu mah urusan mereka. Nih ngomong-ngomong, itu benar pakai alat? Katanya tadi beli alat yang tadi alatnya. Ih, Berarti itu alatnya asli ya? itu mah selingan. Nih. Aing beak sateko, bro. Ih, beak. Aduh. Beak kan? Stop. Ke mana sih, Bray? Mabuk na teko. Nyahu atuh aing mah mabok privasi teh.
Matak lamun boga kagorengan tentong dipublikasi koplok di privasi ya make teko kan teka ciri sia we nu apal ya aing keur mabok nah cik maneh tukang mabok sarua gejulna sia goblok. Aduh. Aya naon sih ka dia? Gawat pokoknya mah. Aki ngomong segala ngawirang. Hah? Ngawiwirang naon aya teh koplok. Naon? Mage Kumaha ngawiwirangna? siaga level 15 pokoknya mah. Ngawirang segala ngomongkeun paman. Ngomong naon? Kau nggak batur. Hah? Kau nggak jama dia ngomongkeun minjem duit cenah si itu kade bisi kieu bisa ngabobodo bisa nipu cenah. Si Sugik. Nu bener. Sia teu wadul. Teu waduh. Ya keneh. Cetik. Saketlak deui nu bener maneh. Bener. Jung samperkeun buru. Sampurkeun ku aing. Jeung maneh? Pan ditungtun aing sia mah. Buat Cek aing ge mabok sapeko. mana si Akina mana? Mana hal kata batu gede ke. Heuyeuna pocina geura. Geus beak ieu tuh. Dia ceklan. Iya. Hah? Itu di itu. Oh iya mah lain. Tembok sih teh. Padahal cek salah. Mana? Oh iya tah. Hah? Itu di itu. Aduh. Mau kieu mah. Oh iya. Naon iya naon deui? Naon maksudna anjeun? Naon? Naon pura-pura tidak tahu. Yo aing nginjem duit ke Aki tadi heueuh. Menyab kabeh arapalun yo lamun memberi bantuan itu tong ibur bisi di bedog. Ya tah saksina Aki bebeja kasih A kasih B kasih C cenah aing nginjem duit jang tatambah bisul. Yo aya sesana tah 200.000 dibikeun deui ka Aki ke sesana ku aing dibayar. Bisi di dodet. Ya. Kira duit 200.000 pan nginjem lagi 1 juta. Kop wae mere sakali. Mal beak duit urang mah. Kira dinjeman sakitu. Anjing. Balaga si Aki moal beak cenah. Didoakeun sia sing bisul teh cager-cager beak harta banda. Bos atuh aing mau bayar kitu mah. Balik. Jen kebayar oge jor wae. Kon sinabudug. Edan kok. Anjay.